diajar notasi Sunda, nulisna tong kapohokeun. Sabab eta tugas pikeun urang salaku palaku seni. Lamun urang hayang bisa karawitan, komo karawitan Sunda. Diajarna kedah Sindaria, olah seni suara Sunda. Notasi Sunda namina daminatila, di angka hiji dugi angka 5, dibaca lalaunan sing taliti sing percaya, laun-laun jadi ngerti. Da mina mida, mi da mi, na mida mina, tina mina tila. Da mina mida, mi da mi, na mida mina, tina mina tila. Diajar notasi Sunda, nulisna tong kapohokeun. Sabab eta tugas pikeun urang salaku palaku seni. Lamun urang hayang bisa karawitan, komo karawitan Sunda. Diajarna kedah Sindaria, ngolah seni suara Sunda. Notasi Sunda namina daminatila, di angka hiji dugi angka 5, dibaca lalaunan sing taliti sing percaya, laun-laun jadi ngerti. Da mina mida, mi da mi, na mida mina, tina mina tila. Da mina